geus hiji bae geus atatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Fitnah pasti datang. Ketika fitnah datang teger jasanya iman ka Gusti Allah. Asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah. Sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak bertolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaan sama atau tidak sama eta teh geus haram. Milihna haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Teh mah jadi pamimpin layak lalkong teu bisa diganggu gugat tah. Lamun datang fitnah seperti eta kemudian manehanana teger bae haram bae salamat surga tanu geus kitu. Lamun dak dia datang dak dibere duit haja halal bagong sia neraka. Bari kurang dipresentasikan nih mah di Tangerang, Serang, yang Kabupaten Bandeglang. Kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana? Lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka. Cak masyarakat kadena yang mah jadi kiai we ka neraka kumaha sia? Aduh. Ya nuturkeun kiai ban. Kula mah cenah atuh. Tadi nama dekan itu lalaki ngan kiai kula ngajak ke awewe atau kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah. Ku eta fitnah keur datang tolol sia. Ngomong pangkos bener bae. Kula mung fitnah lah nuturkeun kiai bae eta fitnah teh eta kos kitu tah. Tah eta teu karasa pan kunyana tah. Masyaallah. Nah iyalah kuda-kuda jang urang supaya urang teger di zaman fitnah ku ari. Faman ahabba ayuzahzaha minan nar. Saha jelema anu nikah hayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka yudkhala ta diasupkeun ka surga wal yati ilan nas billadzi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae percis kos dina engke bakal kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu-buluk da hideung aya hiji nyeng celing teteh naon gara-garana huis bakal kadeul ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeul ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah ke tubuhna hideung aya huis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu carita ala kadarna doang fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teh syarat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat ku hari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat geus puguh ku baheula mah nu mabok eueuh di lembur ku hari mah mabok merajalela zina judi penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman aya kiai memang pantes geus kitu teh ku ari mah aya kiai tah digedekeun aya kiai na joget deh atuh mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah ge joget ieu atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan paranti nyana paranti pemajikan paranti anak paranti tamu wah ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai fitnah jeung fitnah terus makin ka ditu makin parah terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng televisi dianggap enteng memang manfaatnya tapi modorotna nu luar biasa ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun tapi keur henteu mandeukna naonan atuh nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba makin bahaya amburadul ka dituna sarua bae baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba bunga bank riba eueuh nu tentang
kamari iya kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak orang komo bapak kolot orang mah kadenge ngejelengeng kene teteh rentenir teh haram bunga bang haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bawa bunga bang teh halal di jamul jawamean Masya Allah ku berani-berani teh geus teu kudu dilawan tah mah ku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggeran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus teu kudu nukil-nukil bab saralah kuari tukilan-tukilanana sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantara dirina aya di dinya tukil dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna aya nu ngomong kitu lagi kiai tah kiaina bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai itu sebenarnya mah showroom tak kredit eta teh sebenarnya perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri apalalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh betul kieu teh mudah panjang umur bisa tobatna Masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae kan leg-leg apa ku kiai jadi orang koros mah tuh nah iya timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri iyalah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun-eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu pimpinna ieu nu dicaritakeun ku urang milih pamimpinna kudu make syarat 10 hiji syaratna jadi presiden jadi gubernur jadi bupati teh kudu musliman agama Islam nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah wedan ulah budak letik tilu huron kudu merdeka ulah abid opat zakaron kudu lalaki ulah cewek 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat nomor kagenep katujuh kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i nomor kadalapan nomor ketujuh mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian nomor kadalapan sujaan gagah jadi pemimpin mah ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran urang jadi boga pemimpin puluh ya pleter resep nomor ke-9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang lantaran ieu teh negara di jero negara luar biasa jelema teh lobana berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara tah kalangan elit kalangan setengah elit kalangan anu non elit rakyat jelata ieu kan beda-beda eta teh kapan di bawah naungan presiden carana kumaha jangan majukeun kelas elit carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit kumaha jangan majukeun rakyat eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wasamin jeung kudu boga dedengan ulah torek boga presiden torek hese Abasorin jeung boga dedelan wanutkin jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil bayati di beat
ya bayatu ahlil hilli wal aqdi minal ulama war ru'asai wa wujuhin nas, dipilih jadi pemimpin teh dumilihna ahlul hilli wal aqdi, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat numilihna, jangan maju ke negara berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara. Ulah ini peot dituntun, aki-aki gagah, munya aya aki gagah emang pen ini peot aki-aki gagah. Aki-aki titah milih, nu buta titah milih dan lain sebagainya, nu gering teu nyada teu boga wawasan. Ulama nu titah milih teh jeung ulamana lain ulama Golkar, ulama bangsa disugak sogok. Ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep, ieu nu milih teh jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun. Pemimpin-pemimpin kitu keneh tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden, di BAT dipilih ku urang kabehan. Nomor kedua jadi pemimpin teh bisih lapil imami, ku dijadikan khalifah ku seorang imam. Seorang presiden ngajadikan khalifah lantaran nyana geus kolot, daya pikir geus kurang, nyana nyiapkeun jang pamimpinan nu geus digodog ku nyana, geus dipersiapkeun jang mimpin negara, dikamasankeun ke para tokoh, tanya tentang politik, tanya tentang ekonomi jeung budaya. Coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna, saksian ku para tokoh di urang memereun di parlemen, nah ieulah kula dipersiapkeun. Maka saat ieu kula ngalimpahkeun kewadagan kula, wah naon kitu ngaranna, jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya, iyalah makanya mundur ieu naik, atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui, iyalah Umar bin Khattab. Geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui, langsung Sayyidina Umar naik. Nomor kedua, nomor katilu ieu nu kurang keur dibahas. Wa bistilahi jami syuruti, sah jadi presiden bistilahi jami syurut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan, syarat nu 10 aya di kizaid. Sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10. Andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim, jelema nama mukallaf, jelema nama merdeka, jelema nama lalaki, ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang. Ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang, nyana teu ngabogaan wawasan, jangan majukan perekonomian di negara eta. Sementara aya batur nu hebat, Khalid misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan. Mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat, menjadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkeun calon presiden nu leuwih hebat. Istilah ngaran
ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara. Teu meunang. Negara teh anu mantap teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa. Boro-boro jang batur pugunyana ge encan bisa ngisang-ngisang acan. Budak leutik teu meunang mimpin negara. Nomor kadua cewek. Wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe apa bisa dengan menyeng doang. Menyeng teh ceriknya nama. Boro-boro ku rakyat, boro-boro desakan-desakan manusia kakarak ti salakina bae nya geus bisa ngajawab. Salakina bae salakina marah aja bae manyun bae. Henteu memecahkan permasalahan awewe mah cerik ngaguling brek beres. Sakitu doang. Manya nu kos kitu deuk mimpin negara. Deuk kumaha lakona. Karakter wanita nu mantak teh. Karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamit. Acak-acakan negara. Ketika negara orang dipimpin ku Megawati, orang mah bodoh teh nyaho naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau. Aset negara nu coplok sabaraha. Lantaran urang mah bodoh biasa-biasa bae. Kalem-kalem bae mun urang menelusuri ka jerona Masya Allah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha anu dijual urang mah teu nyaho lantaran bodoh kos kieu lah eta lah wanita. Lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh. Rarasaan urang mah teu maju padahal maju. Komo dipimpin ku Belanda baleuwih maju. Lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang, ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda. Aya jalan kereta nang Belanda, nang urang mana? Aya jalan nembus Rodi, kerja Rodi baheula. Oh, jalan provinsi nang Belanda, nang urang mana? Malah kuari mah dijualan nang urang mah. Ayo coba. Aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda. Nu di Bandung itu bendungan nang Belanda. Kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda nu urang nang urang mana? Baheula Belanda nyieun jalan kereta, Belanda nyieun jalan, Belanda nyieun irigasi, Belanda nyieun berbagai itu jembatan-jembatan anu songhek saeutik negara urang. Sugan gunung songhek henteu. Sugan hutan songhek henteu. Kuari urang geus naon nu dibangunkeun gunung Sararohek. Sararohek kuari gunung songhek, hutan songhek, laut songhek. Bari can aya ieu mana bebeunanganana. Ya cerita perbandingan berarti kemajuan dipimpin ku Belanda. Mata geunaheun kene di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari. Lamun diceritakeun maju, bebenangan urang mana? Nyieun jalan kuari. Da anyer penarukan nang Belanda. Di hasil urang mana hasil urang? Ayo coba. Jalan nu belah ditu aya deuk dijual. Nu belah ditu aya jalan geus dijual. Digantikan kuari urut jalan urut irigasi kuari jadi pabrik lain kegedean jalan lain nambahan jalan malah jadi pabrik sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik ai pabrik jang kepentingan saha kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan terus ka anak incu anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang bapak urang datang ke urang bisa merasakan jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana urang lamun keur carita perbandingan jiheu oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak sia baheula lagi urang merdeka hayang kan ieu geus si kemerdekaanna teu mampu urang teh nah urang mah sararohek toh lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot urang baheula murikat bulu urang Bung Karno bapak kolot urang ditahan disiksa diseret eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara hayang hengkang Belanda ti negara urang 3 abad setengah ngajajah urang
supaya leut jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromong nage anak incu urang supaya ngeunaheun nyana memperjuangkeun. Coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke dieu langsung diasupkeun ke penjara sapoe 2 poe 3 poe paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum 3 poe geus leuleus ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad Kiai rasanya kita mati nih di sini. Tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Nggak usah takut. Ada Allah. Cek Bung Karno Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu harteu nginum Pak. Kicep. Kiai saatnya kita mati kan. Tidak. Ceki Ahmad tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Ceki Ahmad Bung Karno pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Kararieu bae. Mencak urang mau ana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Ceki Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Geus teu ngomongnya. Teu dahar teu nginum. Kunaon ka sore jol bae aya jelema datang mawa sangu lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede di luhur lobang angin asup ka dinya set bluk mawa sangu dahar di jero ayo kita makan ini pertolongan Allah dah Bung Karno ge bingung ieu liwat mana jelema ieu lawan dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala geus beres, dahar, sambal segala geus di jero geus. Insyaallah wahara jasa. Beres datang kok kobok set sasalaman, naik deui lewat eta deui lubang angin set keluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang nita saha teu ngomong. Deuk ngomong ka Ki Ahmad bisi salah. Secara kanan bae Kiamat ada kiai ulah abah kita sok ngaji mingguan di dia ngajina hikam teh ya Allah ya Rabbi geus rada ya tanaga teh poe eta isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno set datang deui dua mantap pohara jasa nah, hari ke-6 hari ke-7 mah datang deui ka-8 tetep nanya Bung Karno siapa sih
jangan tanya. Tuh bener baik ceknya. Ini carikan deh. Tuh bener aja saat-saat kos itu tuh bener nanya. Pertolongan Allah nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah. Tak eta teh bisa datang lewat eta ke jelema kiai. Hah? Nggak sanggup. Hari ke-8 ke-9 Belanda mawa gitu tempat mayitnya naon Kurung Batang dianggap paeh kan dianggap paeh gue jangan mau Kurung Batang buka begitu buka blek nyana kerkarari ada apa cak Belanda ini bukan orang tutup lagi sudah tutup Belanda ge nah itu geus dianggap paeh atuh hirup kayak gagah jasa tuh tutup sekarang bukan orang ini. Nah, seserian dia ada di jero. Duaan bae. Oh, Belanda sieun jere ka urang cek Ahmad teh. Padahal urang ge sieun gayana cek. Negara. Dek jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan didigul teh. Tapi kan meleset jelemana blek ka Jakarta nu digencet nama hanya tangkal caut. Coba itu bisa kos gitu. Nah setelah diperiksa di bredel iya dipaehan mesti siapkan tadi mau Kurung Batang kuari mau stem disiapkan begitu asup kan dia langsung tembak baik Belanda orang jelemana milu keluar jalan nu tadi set berangkat kabeh Belanda kaget kemana dia kemana bingung Belanda yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang setan caknya Belanda deui keur kacaritakeun na eta zaman baheula memperjuangkan bangsa jeung negara datang ka kos kitu nah ieu keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu jaba nyada keluar lewat dinya kok bisa karar itu hasil tapa dek mimpin negara teh tapa heula lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur, patilasan Bung Karno di Bogor, patilasan Bung Karno tuh di Bekasi, patilasan Bung Karno tuh di itu di mana gitu di Ciherang, patilasan Bung Karno di dia di Banten. Tapa Bung Karno mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno, urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno, etalah endek mimpin sebuah negara. Tapa heula tah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urang sebab naon beraninya ngeunaheun adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu tapi eta lain lalagaan bisa asup kadinya eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon garang-garang lubang angin moal sangu set kiai urang Tangerang kiai datang ke dia set bes dah mau dibejakin kayak ngoal udah bejakin terus jadi gali ke kuburan anak takut itu kan wah rata mimpin negara teh lain lalagaan satu suara dia bisa dibobodoh atletik mah sakumaha orang tuh bisa dibobodoh ketika Saddam Hussein kamari gerak tu ajen tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa simpati manusia umat sadunia simpati kabeh moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian moal aya seluruh lapisan boh kafir boh muslim simpati terutama mukmin simpati ka Saddam Hussein bari di jero nagarana mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein tapi tetep baik kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara sakumaha simpatina bangsa Indonesia ke Bung Karno lain di Indonesia baik Jepang simpati ke Bung Karno Arab simpati ke Bung Karno bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno lain jelema leutik berarti lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno jehe lain lalagaan tak urang lamun nyaritakeun sejarah nan teu dipuat
aneh nu dipuat dah hanya nu nakal-nakal na bae. Cinta wanita lah nu dipuat teh, tentang kepekaian lah nu dipuat na, kepositifadana negara jadi merdeka hanya sakitu bae, lain-lainnya teu pernah dibuat. Ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan, gide Bung Karno karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan Soviet, maka Bung Karno siap, yang penting tolong carikan dulu makom Imam Bukhari di mana, setelah ada nanti saya ke sana. Atau pansanagara neangan makom Imam Bukhari. Begitu datang kan itu salah cek Bung Karno, bukan itu makam Imam Bukhari mah, yang ini menuduhkan Bung Karno. Lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantep mun nyaritakeun Bung Karno moal anggeus-anggeus dijore-jore Bung Karno, simpati bangsa jeung negara tetep bae. Di PKI di lain bae cek ate lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa diplesetkan. Hate leutik bangsa tetep lain Bung Karno seorang waliullah. Hese deuk galeungitkeun ka gorengan, deuk galeungitkeun ka bagusan Bung Karno supaya jore teh hese. Sakumaha hesena urang deuk kabaguskeun Pak Harto hese bae. Hese bae kumaha meureun eta mah. Kumaha meureun kajen dibagus-bagus ge teu daek bagus bae. Hese bae. Lain kaayaan buktina tapi di jero benak hatena. Anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama. Yang sepanjangnya ngajawab teu bagus, saja detik-detik terakhir nu rada bagus teh rencanana. Tuh, Gus Dur dijore-jore eta tetep bae. Nu kamari anti Gus Dur, nu kamari ngajorekeun Gus Dur, nu kamari buta Gus Dur. Kuari mawaan zarah nyana nu untung. Nyana nu untung. Nu kamari na ngaula-ula, buta-buta je Gus Dur ya. Kuari yuk kita zarah yuk gesan je. Tolol teh jelema teu bisa dibobodoh, artina hate leutik namanya nana ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan, ngan sakadar aya kepentingan. Ketika berbicara dari hati nurani nyana ge mengakui atuh boro-boro di dalam negeri, luar negeri, di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur, di Jepang, di Arab, di Berbakomo, di Mesir jeung di Baghdad mah atuh nggak istimewakeun ka Gus Dur. Adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae. Mantep urang kuari-kuari mung magahan ngaji, ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh, ka urang nurun kabeh. Bisa tukangeun malobaankeun anu tersebut biasa bae. Atuh antepkeun ke kanyawana mah jadi akhirat ieu. Tuh urang mah urang bae ngaji bae hayu. Nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceuleuh aing teh teu kadenge. Atuh kajen ke buktikeun di akhirat. Je perang sana tah. Atuh hayu bae urang ngaji bae geus pokona mah. Masya Allah. Kurang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul. Eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi. Tatangga nama anti tapi urang jauh mah urang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi. Lamun urang nyaritakeun kuari atuh sarua bae. Kuari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah kakulana ka pengajianana nu ti Serang, nu Pandeglang, ti Jakarta, Bogor, nu ti Tasikmalaya, aya anu ti seberang sagala. Tapi di sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah. Masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu. Jahat teh leutik mah nyana ge ceurik. Emang teh ceurik kata leutik mah. Kok kual nyana henteu milu? Aya muatan di jerona, ego di jerona. Antepkeun rugi-ruginya na, untung-untungnya na. Urang mah ngaji bae. Jangan ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain. Ya hese maca kitab mah hese. Netna itu imah ngawuduk we pokona geus titik. Tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa, kadang nyurah bisa. Itu kene nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae. Nu dibutuhkeun mah lain eta naon? Ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada. Nu teu bisa dikasab ku urang. Urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi. Urang teh zikir bae kadang nur ilahi mah teu beunang. Tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali, di dinya aya malaikat,
anu bawa nur ilahi gimana cenah walina ulah yang nyahosnya mah bisa mengaji ngawuduk balik geus aya eta nu mahal mah mantek cek kamari cek Habib Lutfi cek Habib kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru di situ ada nur ilahi kadang-kadang lagi ngehadam ke guru kadang-kadang lagi silaturahim ke guru kadang-kadang lagi ikut ngaji jadi kita sholat kita zikir mah kadang-kadang sulit tapi ikut berjamaah dengan dia seselaman dengan dia tiba-tiba ada nur ilahi emang kos gitu nur ilahi mah rahasia Allah dibikin aku Allah ndudik dibikin ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah eta nu mahalna ketika orang anti cilaka ujian eta lah hijab. Nah, nu dibutuhkeun teh ieu nur ilahi mah engkena urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi. Urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik, carita ekonomi. Oh, hebat jasa. Datang ka imah puyeng. Lain lalagaan puyeng. Tapi ketika orang datang ka dieu, tak atawa ka pengajian nu lain, beban naon leuh. Pokokna mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh lah wauh masalah wauhan kana jeung si eta daripada jeung kiai masalah datang ka imah tentrem amat nu mata tentrem meuli satena 2 bungkus Pak kalem mahal katentreman eta lah nu mahal salat jadi meningkat salat tambah khusyuk mangahuseukeun ku Bah di khusyuk urang moal bisa ja khusyuk mah pamere Allah ketika orang nyampur jeung bisa khusyuk kadang khusyuk aya ketika orang nyampur jeung ahli marifat orang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahalna jeuh tuh ngaji na wajah hararese emang kumaha gitu urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komo mingguan bisa naon tuh ngaji kos gitu parangsana bebari meureun ngaji deh tapi tak nurut ilahi mah kos kumaha barang ngaji tak Masya Allah renganan kreditan tehar aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang sedangkeun lamun aing paeh boga hutang roh mal bisa ngajawab kapeuk di jero kuburanan timbullah nyulusup nur ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat hanya sebuah mobil Avanza, hanya sebuah mobil Kijang anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah orang kaput tanda bahwa orang teu bagus doh balik ngaji bebe ja ka pamajikanna neng jah urang ngridit teu bagus ja kadenge ku neng urang ngridit deui jadi yuk ai kakak kumaha sih mantak ya kakak ngomong kan neng maning jual apa maning kredit nek nyoba kan neng oh ai kakak mah geus dahayang ka atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui oh jadi 2 nu ieu bereskeun nuju urang meuli deui anu ulah kredit anu cash gantung mah ieu beung kakak puguh hiji ge ngap-ngapan ya kakak musyawarah lah urang eta ngaran nur ilahi asup musyawarah nur ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab sagala di akhirat pokoknya ketika berhadapan dengan Allah saya tanggung jawab ceknya nanti saya usulkan kepada Allah bapak kolot sampai Allah pohara jasa tanya na bagi kuat Pak boleh can aya nur ilahi ketika nyana ngaji merenung atuh gagah nur ilahi memang kumaha gitu sejuta kali gurunya nang geus ti ditu asup ka jero hate nang Allah kan nur ilahi ih buat ieu nu bener mah asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung sing asana teu beres didongkrak ku nur ilahi gagah nur ilahi mah kajeun ku kumaha gesan lah depositona sieun kadengekeun ku kiai tulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja nur ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagaan nu mantap kiai wani hudang jam hiji aju mandi aju ngalawudu aju salat
padahal mah tunduh aya naonan aya nur ilahian ente mah nur ilahian barang neuleuh jam hiji simbut dikadiekeun beda na aya nur ilahi jauhan geus kitu bae ulah hese-hese ge bae lah cenah jam 2 mah rada deukeut ka subuh hudang jam 2 ke bae 2:30 tolol dah coba diengke-engke bae kunyana ge engke naon eta eueuh nur ilahian ai kiai nu hudang teu penting mandi wudu salat kok berani padahal mah tunduh aya nur ilahian gagah nur ilahian mah kumaha gitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut datang ka kuari mah nya dek diteruskeun bae ku tolol-tolol teuing si awak ja ti baheula hees bae urang ja kieu-kieu bae oh perubahan amat isi awak teh tah ai eueuh nur ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikeriningkeun hudang dipencet teh badeng sia padahal mah nang nyana blonte nang nyana yang hudang jam 1:30 nang nyana supaya ngerining diteuleun dicelik hudang 1:30 goblok gadeng sia SD nur ilahian lu capek kajeul kuku lagi hese berat tapi aya nur ilahian kadang-kadang mewe beker hudang tek geus hudang teh heula dideuleuh oh can waktuna pareman harus digandeng geus nyanana mah hudang eta aya nur ilahian pokona mun aya nur ilahian mah geus moal kabetrak ka jeung kumaha ge kejencak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang nur ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyen kangjeng nur Allah ieu mah keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamal ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah Jabir pangheulana nu didamal awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cek kangjeng Nabi kakarak dirinya summa kadituna karat marane ti nur kula jadi urang kabehan aya nur kangjeng nabian dek kafir dek mukmin kabeh ti nur kangjeng nabi jadi aya nur kangjeng nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi kahijab ku pendopo kahijab ku gubernur kahijab ku cinta-cinta jabatan dunia etalah nu ngahijab nur kangjeng nabi urang matak etalah nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap teh nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we kasingkap jadi urang neuleuh kan we beuntak urang ge sarua bae nah aya emang nyana nyingkapkeun sorangan beda deh tadi mau ku angin mah orang ge asana betah orang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu. Eta kasih gak angin karena ngongkong nah iya ge sarua ya ketika orang ngaji guru bisa kadang nyampaikan Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheueus sakan Allah kadeuleuh sakan akhirat kadeuleuh mahal eta tuh keluar we kadeuleuh Allah set neuleuh bae awewe katutup deui barang lele jahe eueuh teh nu tadi teh eta indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya ke Cikupa iya saya sendiri bonceng mantas ngaji ngabonceng jahe nur ilahi kemana eta nur ilahi sebareres jelema iku mah nyaritakeun doang emang aya nu kitu kulo loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyaman ulah loba omong asana anu bebeja nu bebeja ulah sok cenah nu bebeja teruskeun bae engke asana ngana minggu haleup moal ngaji sanu nitas ya ngaji ka dieu yang kita henteu nah wa bistilah ijab syurut jadi menguasai ngalindih kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden nu katilu bisa jadi pemimpin teh ku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana bikorin melalui kuk
kekerasan kekuatan demo berarti gulabah bada mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ka pemimpin itu kudu dicaritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titangalindih sementara masyarakat anti ke Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ke pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS Masya Allah terus-terusan ISIS sayang menguasai dunia terus asup deui kuari ka ditu ka naon gitu ka Turki ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang ka Indonesia ISIS teh geus asup geus aya mata-mata agen ISIS di Indonesia teh geus aya nu kamari mah dicaritakeun kuari mah geus aya waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya kuari mah geus aya mantak dicoba melalui Papua belum ISIS nek ngamuk mantak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu sebab naon sekedar orang membalas gampang sebab orang mayoritas gereja nu aya di orang beleuman ku orang gampang jeung jelema-jelemana belum menang orang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik apa bendera Kristen apa bendera Yahudi deuleuh sebab anu ngacungkeun bendera didinya lah kekhawatiran montok turun kabeh penggede Indonesia langsung datang ke Papua tentrem tenang di urang ditenangkeun sebab naon terselidiki urang geus aya agen ISIS mentak di urang melalui Syiah melalui Wahabi meledek diadu-adukeun udah kalem bae urang tenang Indonesia mentak cek ulah ge teu mudah terpancing tenang tentrem lamun di luar negeri ieu geus kalut di urang teu kalem tenang sebab di urang mah naranya kene ka kiai lamun geus cak kiai sam geus cenah mah teu nyawa kitu tau eta di urang waktu kitu lamun cak kiai ulah tuh geus teu narurut kene di urang mah ka kiai sakitu kiai ge bloon sebenarnya mah kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetep teu aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna de letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu digede-gedekeun tadina di Papua mah sebab aya bendera nu ngacung anu bakal ditukar maena berarti teu kudu atuh geus mantak wari tenang deui mantak kalem di Indonesia ngeunangeun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik kes danya boga duit teu boga duit geus tenang bae sakitu gitu boga duit tenang komo mun boga duit sekalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden geus pokona urang mah urang bae eta kos kitu teh ngeunaheun doang kalem tentrem ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syaksin mutaghallib alal imamah jamil syurut nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia jelema bodoh dek mimpin di Indonesia khususnya umumnya di negara seorang pasek dek mimpin negara seorang bodoh dek mimpin negara atau nya paseknya bodoh dek jadi presiden wah mantep ya pasek edinya lah bodoh edinya dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun wa jahilun fil asaq gitu kene jelema pasek jelema bodoh pasek bodoh kemudian nyana dek mimpin negara ini adalah dicoba ku Gusti Allah ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti coba
lantaran pasti negara jadi preman sebab pemimpinannya paseknya bodoh gustinya hun kajujur jeung adil. Ieu adalah cocoba jang rakyatna di jerona aya kiai, di jerona aya ustad, di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil, di jerona aya nu hayang ngabajukeun negara, tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh. Sebuah cobaan ka bangsa jeung negara, sebuah cobaan jang rakyat. Cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha? Geus diatur ku syara. Masya Allah geus rapi sa. Nurut urang wajib ka manehanana selamat teu bertentangan jeung agama. Ketika bertentangan jeung agama, salametkeun agama urang. Nu bisa disalametkeun, nu teu bisa disalametkeun, berarti urang kudu manut ka nyana. Nyana ke nu tanggung jawab di akhirat. Urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae. Urang jadi rakyat. Urang mah jadi rakyat kos kitu bae geus. Nah ieu ketika seorang fasik, ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard, ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana, dengan kegagahan nyana, sehingga nyana bisa jadi kepala negara. Tetap sah-sah bae jadi kepala negara. Nah, urang sebagai rakyat tak keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu, manut nu bisa urang teu milu, nu bakal terjadi fitnah keluar urang. Kira-kira kudu milu bae. Masya Allah kan. Urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter nu jujur jeung nu adil, tapi nu terpilihna seperti nu kieu sah bae jadi kepala negara sebab nyana geus kondisikeun. Silahkan bae walaupun kumaha ge kumaha nyana bae wa in kana asyan, sanajan nyana doraka, sanajan nyana memaksakeun jadi pemerintah jadi presidenna doraka, urusan nyana, urusan urang tetap sakadar manut kana aturan-aturan nyana. Urusan agama nu urang bisa keluar ti aturan nyana keluar, nu urusan urang bisa nyelindep salametkeun diri urang. Masya Allah. Tah gitulah carita nu mentak ayalah satu pertanyaan lawib tulian nas bi wilayati sabiin mumayyizin yarji'u lil uqala aw imra'atin. Lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek saperti tadi, nu bodoh cara tadi atau awewe hal yang putu tasarrufuh ma apakah lulus tasarrufna, tasarruf anu nu bertalian jeung syara nyana teu peduli. Urang kudu nyalametkeun diri urang. Ketika urusan kenegaraan urang kudu nuturkeun nyana. Mun bisa segera kudu diganti fihi waqfah. Kuduna eta teh segera dikondisikeun, tetapi lamun teu dikondisikeun urang menyalametkeun urang bae. Mentak cak abah teh mah baheula geus deuk kumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae. Urang puasa dengan tenang urang bae. Urang ayeuna mah bisa puasa dengan tenang urang bae. Adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing, nu penting mah urusan urang bae salat, puasa, zakat, urang urusan ku urang nyana mah teu milu ngurusan, geus diurusan ku urang. Ternyata di urang masih aman kene alhamdulillah. Walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pamimpinna sakege geus alhamdulillahirabbil alamin.